Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Az-zahabu ari emas bizahabi dituker kana emas deui. Wal fiddatu sareng ari perak bil fiddati dituker kana perak deui. Wal burru sareng ari bur bil burri dituker ku kana bur deui. Wasyairu sareng ari kacang syair bisyairi dituker kana kacang syair deui. Watamru sareng ari tamar korma teh bitamari eta dituker ku korma deui. Wal milhu sareng ari uyah bil milhi dituker ku uyah deui. Mislan halna sarua bimislin pada sarua deui. Sawaan tegasna sarua bisawain pada sarua deui. Yadan biyadin halna kontan. Paman mangkari saha jalma zada eta anu ngaluwihan ieu eman awis tazada atawa menta nambah ieu eman faqad arba nyata gawe riba ieu eman. Wal akhidu sareng ari anu nyokot wal mu'ti jeung anu merena sawaun eta sarua bae. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Harfur ra'i ari ieu eta huruf ra. Ra'sul hikmati ari modalna hikmah makhafatullahi eta sieun ku Allah taala azza wa jalla. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Sahlun Sahal. Ra'at tos ningali saha ummi indung kuring atau indung kami hina wadoatni dina waktu ngalahirkeun umi ka kami. Sato'a halana moncorong minha ti ummi naon nurun cahaya adoat anu nyaangan lahu karena itu nur naon kusuru busro pirang-pirang gedong negara busro. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Sa'dun Sa'ad an Abi Faj'ah katampi ti Abi Faj'ah. Ra'sul akli ari kepalana akal ba'dal imani dina sabada iman billahi ka Gusti Allah atawa dudu eta resep pisan ila nasi ka jalma-jalma wastina ul khairi jeung nyieun kaalusan ila kulli birin ka sakur-sakur jalma anu alus wa fajirin jeung anu lacut wa an ahlal ma'rufi jeung sayaktosna ahli kahadean fi dunya di dunya hum eta ari itu ahlul ma'rufi eta jadi ahli kahadean fil akhirati di akhirat. Wa inna ahlal mungkari sareng sayaktosna ahli pamungkaran fi dunya di dunyana hum eta ari itu ahlul mungkari eta jadi ahli mungkar fil akhirati di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Ra itu ningali ku kami Ibrahim ka Nabi Ibrahim lailata usriya dina peutingan diisrokeun sahabi kami. Faqala mangka ngadauh ieu Nabi Ibrahim ya Muhammadu hai Muhammad akri kudu macakeun anjeun ummataka ka umat anjeun miniti kami assalama kana salam. Wa khabirhum jeung kudu nyaritakeun anjeun ka ieu umat annal jannata kana sayaktosna surga teh thayyibatu turbati eta alus taneuhna adzbatul ma'i tur anu tawar caina wa innaha jeung sayaktosna ieu jannah qi'anun eta rata wa girasuha jeung ari pepelakanana jannah subhanallah eta lapad subhanallah walhamdulillah sareng lapad hamdulillah wala ilaha illallah sareng lapad la ilaha illallah wallahu akbar sareng lapad Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah sareng lapad la haula wala quwata illa billah. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud. Rubaka imin loba jalma anu hudang peuting hadzuhu anu ari bagianna ieu qaim min qiyamihi tina hudangna ieu qaim asahru eta nyaring hungkul waruba shaimin jeung loba jalma anu puasa hadzuhu anu ari bagianna ieu shaim min syamihi tina puasana ieu shaim teh alju'u eta ngan ukur lapar wal atasu jeung haus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Rubato imin loba jalma anu dahar syakirin anu syukur a'domu eta leuwih
a'domu anu loba atawa leuwih gede naonana ajron ganjaranana min sabirin tinimang jalma anu puasa sabirin anu sabar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Qudai Syekh Qudai. Ruba abidin loba jalma anu ibadah jahilin anu bodoh wa ruba alimin fajirin jeung loba jalma anu alim anu lacut. Fahdaru mangka kudu sieun aranjeun al-juhala ka pirang-pirang jalma anu bodoh minal ubadi ti pirang-pirang anu ibadah wal fujjaro jeung pirang-pirang anu lacut minal ulama ti pirang-pirang jalma anu alim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Abi Umamah takatam piti Abi Umamah. Rubbaha milin faqihin loba jalma anu ngarti apal kana fikih gairu faqihin tapi henteu ngamalkeun kana pangartina. Waman sareng ari saha jalma lam yanfa'hu eta henteu ngamangfaatkeun ka ieu eman naon ilmuhu ilmuna ieu eman. Darrohu maka ngamadaratkeun ka ieu eman naon jahluhu kabodohanana ieu eman. Iqra kudu maca anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an. Ma kana perkara naha ka anu ngalarang emak ka anjeun. Fa ilam yanhaka mangka lamun teu ngalarang emak ka anjeun palasta mangka lain anjeun taqra'uhu eta maca anjeun kana Qur'an. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Rahima maparin rahmat sallallahu Gusti Allah abdan ka hiji hamba. Qala ngadawuh ieu abdu khairan kana leuwih alus pagonima mangka untung ieu abdu. Awasa katawa cicing ieu abdu ansuin tina kagorengan pasalima mangka salamat ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Mubarak an Khalid bin Abi Imran katam piti Khalid bin Abi Imran. Wallahu a'lamu bissawab.